Urang mana yang dikadek ku aing Aing dilaporkeun ka si Comro sok. Kalem. Apa itu sabaraha? Aceuk bisa. Oh, sauluh acan jelema aya di pos teh. Aing inget wae. Ku kalakuan si Comro kamari. Tekan keteu bisa molor eta. Inget kena kalakuan make jeung aya acara kadukun kitu. Tepungan wae ku aing kitu ayeuna. Paduli teuing kitu ku aing daena semua di sawah ya. Tepungan wae ku aing. Ya aduh di ditu mah. Mau motor teh. Ai di kayung sabegitu. Si lain nu teu ningali mah. Tina nenek kumaha siapa di jalan gede. Aduh. Urang tadi itu langsung ka dieu. Heuh matak naon lamun ka dieu jadi lega tuh. Ceuk pisan mau motor teh. Pan aing seukeun ti dieu ka dieu. Aduh ada heula atuh. Ieu teh parapatan, Bro. Aya hayam dieu teh. Aing deuleum motor dekat kitu. Aing teh apal aing di dieu saha? Nah saha maneh? Hah? Saha maneh? Teu apa maneh? Henteu aing salama di dieu aing ngawilayahan lemur ieu aing teh apa karena beungeut maneh. Tanyakeun tuh wilayah ditu, tanyakeun ngaran aing si Gobang. Ya wes serem-seremna anjing beda jeung beungeut ngaran. Gobang tanyakeun wilayah itu. Terus kumaha ieu urusanana? Hayangna kumaha ayeuna? Aya minta ganti rugi tempat motor Ah, pira motor rabet gitu mengganti rugi. Pira motor aing mah teh nyahoana naon pokona mah itu anjing ganti rugi aing bensin ngucur tuh. Mana boleh bensin ngucur mah. Sok ieu kumaha urusanana ieu? Terus aya di dinya hayangna kumaha ayeuna? Hah? Tah apal aing si Gobang. Itu we tuh panggudangkeun motor. Motor geus udi teuing jeung we ku sorangan da. Di dinya nu mataana ge. Lo Gede amak si anjing. Anjing saremna asal leuwih ti si Comro itu amakna. Jigana anjing kaideuhan ieu mah euy. Mun diadukeun si Comro ieu aya bahan seru anjing. Justru ai. Oka ieu. Naon deui si lain? Kalem bos. Hah? Tadi mun teu salah dedengan mah dirinya teh ngaku ku premannya. Naon gitu? Ya piduteun gede ya. Piduitan naon gantian motor si lain? Lain bos, tong salah paham. Naon teh? Arek teh Arek naon aing neangan duit ya. heeh aya piduteun gede ieu. Gantian motor. Lain, pokoknya mah di dieu aya proyek ya. Dek Proyek miluan naon mah. tah? Pokoknya mah duitna gede pisan. Ayo. Asli. Ayo. Siap tuturkeun ayeuna. Bola bos, kan tadi ngobrol lah bos. Kan tadi dinya Parahkeun mah ka preman. Aing mah. asli. Heeh. Dia ngobrol lah tuh. Kumaha? Piduitan kumaha tadi? Didinya kan tadi dengan duit. Heeh. Marinan dengan duit mah tantuna yang duit gede. Heeh, yang duit Ah. gede. Dinya geus teu sieun ku preman merenya. Teu. Preman kumaha ge teu sieun. Siap, aya kitu mah cocok berarti. Kumaha gitu? Jadi kieu caritana. Urang boga musuh, Heeh. lain musuh. Tetangga di kebon. Heeh. Kan kamari manehna ka urang ngaguna-guna. Jadi mana aya unek-unek keneh gitu. Tah kitu. Sok hayang sabaraha-sabaraha ge dibayar. Besok temongkeun cucungikna mana? Babatokna ningali kumaha? Nah, berarti ka ditu.
Mana di mana? Ayo kurang nganterin heula. Ayo. Ayo. Pokoknya mah Oh, cewek ngobrol deh. Tadi lain tadi di leuweung ayeuna di leuweung geledegan maksudna ieu ka bandring aing kumaha Cing bos. hah Tuh lu kurang teh dongeng deh. Mana? Bang kalau di situ di kebon. mana jelema mana Kayak kurang diantar ka ditu. oh Nah, jadi kieu. Ente ayeuna ka ditu. oh Nah, supaya ulah mencurigakan, ente ulah langsung ngamuk. nah, jadi bisa diatur ente- eta mah kurang lah gitu mah Jadi ente naon seakan-akan minta jatah lah. Biasa meureun sok minta jatah. pagawean urang eta mah atuh Jadi gitu mah ka ditu minta jatah. Engke lamun intina mah ente mah minta jatah. Ngan lamun engke si Comro ngomong naon wae atawa nyega kata kumaha. Kudinya bebas teh di kumaha-kumaha ge. sok hayu buru lah geus hayang geura duit ya aing Nah, engke masalah duit, lamun ente kinerjana sesuai jeung kayang urang, kurang dibayar sabaraha ge. nah teu percaya keneh Aing teh lah boga anak doma di imah paraeh ku aing dibikeun. Ayo. Men, tutupkeun. mana jelema mana Tuh itu Cubitna sauna. mana Itu sauna. oh Itu tuh keur ditiung anu. gitu. Sudah ini itu tuh si Comro. Enteng gitu mah tuh Pokoknya geus pokona mah tanpa beres we maneh mah Oh siap, urang ada guan gitunya. tuh sok Pokoknya ulah nyurigakeun titahan urang. moal beres soal eta mah Siap, urang ada guan ditu. Engke infona urang ada guan ditunya. Siap. geus bersih eta mah kurang lah Siap, bereskeun manusia juga gitu mah anjing mau adu geprakaneun kauntup segala mah Ke sia Comro modar sia goblok tah. Sakasih cida teuing. Aing kamari sia ka dukun, musrik koplok pugu aing meuling ka dukun. Ka preman ngan jiga dukun. Akan sia. Aing anjing totogan jiga na watak si koplok tah. Aing daguan na motor. dan Enggak. duh gening panen ya Sanes panen ieu mah ieu we jang ya. Da tama ieu ya. Paga kacang geuning ieu kursa teh keur bini sugan jang sabaraha kali panen ya duh sanaya ngasaan ya Ada atuh papanenanana jang ukur we tama ieu we ieu mah kerjaan budak. Boga ning ieu aya ge ukur aya cau gitu payu ning ieu ayeuna mah. ayam itu ieu nya panen wah Ayam itu ukur nu batur si di Kanjang. Di mana ieu jang? teu kudu nyaho di mana-mana namanya hayang we eta ngasaan lah Dari biasa nama sok arapa, kamang mang lebih sok arapa gitunya. Tapi mah asal meninggal gitu abdi mah. teu kudu hayang apa pokona mah gege daerah ditu mah arapaleun si Gobang tanyakeun kayak geus ngalanto ka dayeuh mah ka itu Nya da biasana sok mun kitu teh naroskeun di mana asna nu ngaran hayang tong loba masalah cicing hayang japren we urang mah mere moal atuh da yang ai boro-boro japren keur ujang Sok, keur jajan budak oge. dia geus sabaraha kali panen ya can pernah kasaan pisan Nya ning teh ai tomat mah tos seet jang ieu teh abdi ge ayeuna mah ieu kacang oge keur bini ukur kieu jang da sok buru eta japren teh lah kasaan yang boro keur ujang japren sok buru ieu geus sabaraha kali panen can kasaan pisan nya atuh jang da ayeuna sok buru rek lain Asia burang mana yang dek wae apa gitu punten Pak teu wawuh teh naon jeung minta pajak we ka aing atur ge wah nu Berapa? wani
Anjing kagak balik ngegel. Ku aing sakali-kali deui mantau ka dieu ku aing teu wawuh teu di kadek ku aing mah. Ora teuing aing oge ku batur dihargaan di dieu. Si laing hirup teh. Karek oge budak beh dieu eta budak satepak mawane ka aing begung-begung oge da nguntup nya guys ya jangkung badag. Kagak balik ngegel euy. Bulan teh teu kitu jelema teh. Pamana mang keluk si koplok lila-lila teuing. Tepira tinggal togeun eta si comro anjing. Aing geus beak rokok 3 batang ngajedog dieu si koplok. Boba balik disiksa. Tapi udah mau mungkin euy. Aing nempo warugana memungkinkan. Jigana si comro beak teh togeun. Jigana mah si koplok nafsu teuing sigana mah. Pada deuk minta pada deuk naon? Deuk narima duit gede urang nafsu teuing si koplok. Dulian. Biar kumaha ngomong ke jelema itu nanya euy. Ke jelema na kakak Malik ngegel ningan kolot-kolot ge. Kumaha nya? Kumang kewe ngomong nama geus dilalekeun gitu beres. Jadi duit Kopok kali itu. Kumaha, Bro? Geus beres bos pokoknya mah lah. Aslina Aslina kade pisan. geus Paingan. ditotogeun biar na di ruang kerepes nyan Bener. katingalina di karunyaeun. Geus Paingan. beres pokoknya mah. Paingan lila cinta aing meureun nafsu teuing cinta pada dok menerima duit gede. Beres Kan gitu mah dua Asli. gebrakan ge. Kade pisan ieu mah teh. Geus ayeuna duitna buru lah. Duit. Tenang masalah duit mah kalem. Enggak Sabaraha, ayeuna. Sabaraha, Cik? Hah? Sabaraha? Baik lah minta 15 mah. Teh, 15 naon? Enteng 15 mah ku aing eta. 15 juta. Jik. Naon ya sadar teuing? Apa nih tanah ge nyiksaan jelema berapa nyiksaan bancep kakarek teh 15.000. Harga rumah itu tuh segitu kapok. 15 juta geus sakitu pagawean urang mah. Ih 15 juta. Sok buru aing dilaporkeun ka si Comro sok. Kalem. Buru Kalem sok. kurang dibayar kalem. Sok buru. Aya duit mah aya. Siapa yang sakanya euy? Siga anu keur di jawang teh. Tapi bodoh teh. Kalem. Sok buru gawat ya. Nyaan bieu si coblon totogeun ku maneh. Hari geus saha? Geus. Eta bieu nu ngaliwat si apal teh. Pokoknya mah si Comro nu sesuai tugas di dia titah di dinya geus pokoknya mah selesai. Si Comro. Bieu nu ngaliwat bete si Comro. Asa nu totogeun teh saha? Pokoknya mah nu ciri-cirina make singlet hejo. Anjing. Anu Sia masalah sasaran meureunang. anu make anu eta nu aki-aki. Si aduh anjing aki-aki. Goblok eta masih lebe. Itu apa aing udah nuduhkeun apan maneh ka inya. Goblok eta masih lebe, saya salah sasaran atuh. Teu apa orang mah keburu eta duit. Aing anjing kelanan mayar aing jadi era kumang lebe. Duit eta lain teu apa aing mah sasana da nuduhkeun itu. Sok Lain buru-buru. duit anjing salah sasaran kumaha ieu ceritana. Teu eta apa apaan di dinya nu ieu na ge si laing. Sia mah teu ngomong lah si Comro tadi, teu nanya heula maneh si Comro lain teh kitu. Teu urang langsung digebrak. Anjing. Langsung dibukain urang mah kana kari itu tugas nu kitu mah. Cileug pisan anjing Eta sia mah. sok buru duit lah. Awa duit mah. Duit. Wah, nu Sok buru. aing salah sasaran sia teh. Anjing nah jelema ngaheureukeun kieu. Aing ngaheureukeun salah sasaran atuh. Paingan kita tadi dibawa ka leuweung ka itu kieu geuningan anjir. Dampakna teh di ieu. Duh aing kumaha si lebe. Assalamualaikum. Naon Be? Bro. Damang. Sageun. Alhamdulillah ya keur ngopi tapi eueuh teh sakuduannya lah. Ream. Nah. Kopi hidung jeung hidung kenapa jit? Da itu dia bagus favorit karena kopi hidung. Lain euy. Penting pan hujan gede. Ieu teu rarempak gawir. Ai maneh ilikan bro, sidikan penting mah ruksak. Ai maneh di dieu. Aduh euy kumaha ari gawir nu urang mah. Tunu maneh oge ka bawah sabari hiji. Kebon maneh ruksak tingali. Aduh ai kumaha euy. Ai
geus kumaha da musibah mah teu beunang Oh, baik eta pan hujan di Arab-Arab hujan butuh urang teh ngan kamari mah hujan teh lain rahmat ciga mah laknat ya. Ada atuh bongana naon teh? Ku manusia di ieu na dera ruksakna nyawa ya naon eta mah. Jadi jelema na mero dara orang kos maneh. Kawana Di kos maneh. eta cau usaha eta. Top cau mah aya wae urang mah idahareun nu karari itu mah. Minta Mun kacang ulah dibawanya ulah di keur bini. kumaha ini harga kacang masih kena kejepit. Ada harga. Susu menggantungnya. Merengkel. Baik. Kos buuk si laing bro. Halah. Yuk, anjir teh aing ka jeung geus buuk sakitu aing tiga si jongkok apa si jongkok. Jika Sun Gokong mana mah kok eta bro. Tak beuki cau Sun Gokong nih juga monyet gitu. Baik ah. Lain bae-bae. Aing kunaon dinya ciga nu kareuheul gitu. Ba aing mah kasal. Bi aya budak ka dieu mah jeung ka dewek. Budak saha? Teuing teu apal. Eta budak satepak ka dewek mah jeung ku aing dek ditampol bieu mah. Ceuk aing teh aing bagong-bagong ge kieu kurang nyatu. Ada di beguna kurang nyatu di mana-mana oge. Kumaha ciri-cirina? Pokona mah make jaket kulit. Kulit bagong. Teuing kulit bagong lain mah teh nyaho bro. Terus Eta ku aing teh dek ditampol lumpat. dedeganana kumaha dedeganan? Sahanapeun dewek bro euy. Buukna kumaha? Buukna teh dipikok bodas. Jika careuh gitu. Jadi seorang ada kade. Lewat itu dia ada puran awi nu beh tongong. Ngobrol jeung psikolog bedegong. Budak eta teh lamun bener mah budak eta ciri-cirina kitu. Ya ada ciri-cirina mah eta bro euy. Jika nama ieu mah si Nurus Tunjung teh psikolog bedegong nyewa cina nama euy. Nyewa penapan kamari ku dewek. Di ieu kan didukunkeun da eta kalakuanna kitu we ka dewek. Padahal kemarin amak kene gitu. Pasti lain sia kos jelema musyrik anjing jojor ka dukun. da gara-gara si eta atuh ieu aing. Tapi jangan mah si eta bener ditahan si eta. Ngan ka urang teh wah kadieu kekeplik asli. Aing kieu we ayeuna mah. Anis apa kelakuan psikolog bedegong gitu. Kayak akhir barangkali bakal ka dieu. Lalapkeun kuduaan. Eta psikolog bedegong. Matak tong mela wae ka si eta ceuk urang oge. Bener morong ke mah di ditu tuh dina urut kebon jagong maneh urang siksa. Siap yang lain. Siap. Dia. Dia. Urang rek ngumpul ka kebon nah. Boro eta duit. Anjing sok boro eta naon? Si Comro kalakal. Iya kadekan HP jen jaminan lah. Jen jaminan kadekan HP. Motong HP atuh. HP itu sabaraha? Acil. Ya. Anjing. Mang lebih di totong beneran boba. Iya si Comro di ngaliwat anjing semua balap orang ka si Comro. Jangan neuleuh aing di dieu. Mantap ieu mah.